Dina hiji poe Denisa, Manda, Imelda sareng Angel ngerjakeun tugas babarengan di bumi Denisa. Sasarangan obatan mulai ngerjakeun tugas tapi kenna teh Denisa ngacung-ngacungkeun pandanganna api-api mikir. Wis kunaon pandangan anak itu wae. Iya, terkejurang tujuh mikir ya teh. Ya biasa wae nih aku nyariosna meni sama kitu. Muhuna si eta mah meras dulu. Atuh. Ini baru udah tadi mau jadi kuring, melihat rujuk pisan di jelema teh. Gandeng lah. Memang tuh gimana tuh? Tuh. Di tengah-tengah ngerjakeun tugas, Manda malah nanya ka Denisa. Dis, kumaha cara pikiran teh? Dis, nembal atuh gerak. Geningan jadi isin situ. Aku atuh, ini aku ditanya bisa pikir teh. Bener ah. Iya bener aku ditanya bisa pikir teh. Mohon. Aduh, nuju kasmaran. Salah cuma itu tugasnya. Hayu atuh. Tugas dilanjutkan ku sasarangan nepi ka beres sadaya.